Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring nyaeta Sawa Zulfaduina dina warta Sunda anu bade disampaikeun ku sim kuring. Usum hujan tahun ieu nyaeta di tahun 2017 tos dimimitian ti awal bulan Januari oge ku pamarentah-pamarentah di masing-masing daerahna. Contohna di pamarentah Ciamis, anu tepatna di Provinsi Jawa Barat, tos ngawanti-wanti ka wargana sangkan salawasna waspada tina usum hujan anu bisa nyebabkeun bencana alam nu teu diduga-duga ku sababaraha, di antarana mah longsor, banjir, jeung sajabana. Bupati Ciamis oge atos mere amanat sakumna warga anu padumukanana di sisir Gawir jeung di sisir Hawangan kudu leuwih ati-ati tina bahaya longsor jeung banjir anu sering ngancam penduduk di sakitar eta. Kusabab datangna musibah teu bisa dibade-bade. Da eta mah kersaning Maha Pencipta, nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Ti taun ka taun pamarentah geus ngalaksanakeun tarekah sangkan musibah banjir jeung longsor. Dina usum hujan ieu teu karendepan warga. Sakitu wae warta nu tiasa kasanggekeun ku sim kuring, hampura bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.